lampah desa tengahing alas wanawasa gantos Kang Winursita kocapa wontening Kampung Tumaritis di desa Kenal Gorowong pakuwona Bapak Semar Lurah Kudapawana anu dina waktu sia nuju sedih prihatin anu taya hingana wayana dikantun usang Adipati Arjuna kalayan Satya anu dipiagul sadaya parantos kacangkalak beja pabeja-beja kiwari urang-urang penjajah parantos ngaremet Katumaritis netelakeun parantos amper sabelahna jadi daerah tertutup anu kajadianana Semar Lurah Kudapawana Pawongan Pangawan prihatin galih nuju mah kayan awut-awutan di para pimpinan katamih-tamih kiwari nuju dogdag pasea sareng garwa nuju dogdag pasea sareng Sudyaragen Astra jingah Katutawala prihatin ku ayana Rama sareng ingkang Ibu Sudyaragen salamina tara ieu aya amanah medalna Semar Lurah Kudapawana kadararia kitu akang silaing sararea anu gede anu leutik ujang bari sakalian inung silaing ka dieu lembur
Kumaha ulah. Nanaonan lain ngadoncing galomrang kitu emer jolang baskom tetenong di tara lapungan kitu ujang. Eta teh nawiskeun ka sono wireh bade kasumpingan sepuh ulah. Ha? Ka sono eta-eta hormatan kasumpingan sepuh. Sono kaua ucu. Sumuhun ulah. Nuhun ujang ditarima ku acara lager sararea ujang. Pangesto wa ulah. Nuhun ujang cager macu anu gede anu leutik nu meujeuhna nu monyong nu pegeg. Sabalarna wa sapala putra daramang pulang. Cager wa teu dina waktu ieu mah jang. Keur aya dina cager bager wa teh. Mohon eta kula naon ditedate nuhun. Ngan ieu teh hukumna sareatna ujang. Ari Ai batin mah wa teh ngarakacak ucu. Ngarakacak kumaha wa teh bulan? Ari si lain ujang. Cing. Dina wangkid ayeuna teh nagara eukeur meujeuhna mahabu ku urang-urang penjajah anu deuk nyieun kakawasaan oge nu deuk ngawasa di nagara urang. Oh kitu nya. Ai lain ujang. Antawisna anu di mana teh aya bulan ye? Ha? Anu di mana teh aya bulan? Ieu beja teh can buleut nyaho teuing ti mana, nyaho teuing ti pihak mana, nyaho teuing urang mana ucu. Para satria sadayana geus ngararingkuk cenah diobag. Aduh. Weleh-weleh juragan Gatot Kaca leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Waktu si teh nya bulan. Gusti Arjuna mah komo ujang geus 2 bulan tepi ka ayeuna. Aduh. Amuing. Mun tos kitu mah bulan repot teh pamana. Anu lalar liwat ujang, anu bawa dahareun, nu bawa pakaian anu tunggang tanggung. Mohon. Komo sanajan anu lengoh oge kiwari teh digaradah. Halo. Kalayan kudu make jeung hormat ruku sarupa itu ieu. Kanu megah teh ujang. Babawaanana dirangsadan. Mohon. Jelemana di kaniaya ujang geus jadi daerah pron, geus jadi daerah tertutup enak teh ucu. Ayeuna teh nya bulan doh. Atuna sagigireunana teh eta deuleu ujang indung silai ngajak pasea wae saban isuk-isuk geus pangkenu. Mohon. Sasarina masuk mang naheurkeun sai ngayagikeun sai kana batok ieu mah ujang ae-ae ngan ukur camek brek we batok teh garing ujang. Aduh, kena naon-naon jeung Anu matak akan silaing kadararia sararea kitu ujang anu gede anu leutik. Mangga. Omat ulah loba heureuy ulah loba sempal kapiguyon dewek aya kaperluan ujang lamun dirasakeun kieu mah inung ilaing ditampeu wae aing teh moal deuk ngeunah cicing dina kakulawargaan jigana dek cedek nyalehan maneh lamun kieu kaayana mah ujang geuningan. Ulah sing emut kepala putra ulah. Ha? Sing emut ka putra ulah ngelehan Ih, sagala rupi. nya kitu aya kanyah mah moal untur ku kaibunan moal asku kahujanan ujangan nya kitu teh aya teh nyingkahan seuneu keur hurung cai keur cah ujang. Oh kitu. Nah da inung silaing boga ladang seureus da disetorkeun ka dewek dah henteu. Ayeuna mah tara setor. Terus we langsung dibelikeun kana seupaheun itu. Balik atuh gerahna ge uang setor ka mah. Ilaing mah ada dewek masuk di setoran ku inung silaing duit teh ujang. Kitu nya benten. Ladang dagang gorengan, ladang somro itu ieu. Leukeun eta sepuhnya cenah mah. Kade kitu akang silaing anu gede anu leutik jang. Mangga wa pulang. Sok kubung. Kadieu kitu jang. Kemana cenah? Kang. Euy. Lain euy jero teuing engal cenah itu di sauran. Engal ku saha lah aing mah engal teh mah. Saur uwa engal cenah itu wane. Coba uwa aing mah. Rama akang. Wah, ramana naha mudeg rama ge ngurus ngatur ka aing hirup. Ulah kitu aya di sauran ku sepuh Kang kana engal-engal. Aing mudeg boga bapa ge nya meureunnya ka anak makean maraban itu ieu anak cenah piknik, cenah turni, cenah darma wisoto, cenah karupa itu. Atuh da anakna geus gede meujeunna we ngakal sorangan. Eueuh kanya nya eueuh bapa aing mah coba heula oge aing mah nanya-nanya kieu mah gablek bapa jiga kieu ditukeurkeun kana keretek we aing coba heula. Kang, ulah gitu aya ka sepuh baha. Haram dempak cadu mungkuk aing mah.
Anak kumaha? Aku bapak kanu kitu patut pisan kanya anak. Pisan contoh bener anak kanu jadi anak kanu dogdag pasya jeung pasya we jeung mamih mamah jeung mamih itu ieu. Mamah jeung mamih. Semar teh pikiraneun edun yang magalakuan ya. Eta sugan Kang ti akang saran-saran ulah nepikeun kalebah kitu. Wagel. Lagian dibere saran itu iya tapi ka dibere pasaran ku aing jadi cah modal nya kitu pajarkeun aing mah. Atuh pantes we dibere pasaran moal teh kitu. Anu kur pasya jeung pasya anak jeung anak ulah pasya bapak ngandur dogdag jeung dogdag jeung mah sare si tonggongan ju puguh. Aing nu nanya boga bapak ke mah cukeurkeun kana apu jeung keusik tiba ke. Anggeus meureunnya benteng jalan. Ngomong naon teh sia teh kurang ajar. Teh Ngomong naon eta mah kumaha kadengen anu cangian we. Ngupat sia eta ngomongkeun geus teu tukangeun deui. Nanaonan sia eta hareupeun ka kalau tepi ka kitu. Yeuh inung punyungan bapak pujaeun Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku inung jeung ku bapana. Dengekeun sia ku ceuli kurang ajar. Bandungan genyai pepatah polote. Baingan bapak teh tipe protot bae ka anak da boga rasa leuwih luhur ti Gusti kalakuan jalah. Naha Kang? Nah sia. Cek bapak pan bieu Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku inung jeung ku bapak paingan ngomong tipe protot bae da boga rasa luhur ti Gusti kalakuan teh. Aduh. Bong kena hampura di bapak ngomong tipe protot itu ieu teu cara Gusti Abimanyu ka putra. Tah. Dengekeun atuh Pak Gusti Abimanyu kepada anak. Sebagaimana itu contoh haruslah ditaati kepada orang tua. Ini. Jeung saupamana bapak keur ngadidik ka anak, jamun dihubungkeun jeung sok saupamana seperti manehanana. Pentingna orang mah akan menjadikan ialah assalamualaikum. Tentu kita akan dihubungkan kepada ramalan-ramalan cuaca pada bulan ini. Cuaca ieu. Hebat kena ramalan cuaca mungra. Nah, sia jor-jor kana ramalan cuaca teu pupuku. Ramalan cuaca. Ya, di Jakarta kampung, waktu Indonesia bagian timur barat. Keadaan hawanya panas apalagi kalau kita siduru hareupeun hawu. Pasti. Bandung keadaannya dingin. Apalagi malam. Apalagi kalau kita dibuburkan oleh es krim. Kita disampaikan kepada berita-berita luar negeri. Hebat berita luar negeri mah ilmu. Menteri Luar Negeri Rudi Hartono terus akan mengadakan anyang sono kepada negara-negara tetangga ialah kepada negara Cipamokolan, Derawati, Buah Dewa, Subang, dan Mars. Apalagi kalau kita disalurkan kepada saluran 6, saluran 7, saluran 9, begitulah kalau disiarkan dari TPRIM. Naon make jeung em non teh? Konyok sia. Nai rahasia deh bener teh ngomong teh kurang ajar. Hah? Pak, jadi jelema bener mah susah. Hese dahar, hese make. Jelema sangsara imah teh boga. Tuh. Jadi jelema bener mah manggih duit di jalan oge kudu disalabarkeun dibikeun kana bogana. Ya pasti. Coba jadi jelema teu bener manggih duit di jalan boh gede boh leutik mending ditemakeun kana bandros jeung kana si kopi. Kana bandros mah hebat puncanut. Bagaimana anak akan kepada taat orang tua da orang tua na oge jiga budak. Geuningannya. Eukeur mah eukeur kaayaan bapak cacara di baju katamah-tamah melaksareh dina mastaka sajumlu. Bari jeung bapak jeung emak pas ya tungtungna. Di mana anak akan taat kepada orang tua jelema mah cai mah kumaha tigirangna kiruhnya kalirna ge lecek. Begitulah disiarkan oleh radio amatir dari gelombang 1877. Konyok sia. Kadieu kitu inung si laing ujang jeung si dawala saksian aing dek ningalkeun tumaritis deui ayeuna. Ya, entong gitu, Pak. Eukeur mah eukeur bapak teh gede hutang itu ieu. Sieun kudu nagih meureun kadar emak jiga kitu da sidi kasalahan teh di bapak. Bongan bapak dina poe kamari boga ladang caruluk teh dibikeun ka emak. Percaya mun salingkuh mah Kang. Naon cenah si eta teh ngan WhatsApp break wae?
geus teu kaget deui eta mah kitu aya gala luntreng. Tilawang ningal ka jalan sanes deui sanes deui Budak terapi mah nya. sahapi jamanana anu daek kageleng roda anu daek kageleng roda geuninganan kageleng roda langsir dipencet irungnya meni melenung. Ya pasti atuh. Sidalaka sia. Abdi dawa langsung ngahaturkeun semah pangabaktos ka hatur bapa anu kasangakeun. Nuhun ujang tah dengekeun deuleu adi si lain. Pandes ngoloh hayang warisan teh mah ya. Yo jig warisan. Ayan sopan hiji-hijieun teh. Aya naon eta bapak teh? Panyalukankeun inung si laing dewek eudeuh. Mercayakeun ka si laing dewek teh jigana tepi ka poe ieu ngumarat itu maritis teh ujang. Wayahna inung ilaing ka dieu lantaran inung ilaing teh paripolahna beda. Salilana pista kaing ujang geus teu ngahargaan ka dewek teh ayanana ujang. Ai ditaros ku abdi mak teh nya kitu sok silih tunjuk da sifatna musuh jeung musuh mah nya kitu lamun dipariksa salah saurang teh sok nonyolkeun kasalahan batur kabeneranana pribadi. Model mak dipariksa ku abdi ditaros bapa anu lepat. Ceuk saha? Mak. Ceuk bapanya kitu manu salah nya cimuruan jeung aki-aki teh. Kadieu kitu entong lewat cerita kadieu kitu jang kadieu kitu jing kadieu aya perlu cek dewek kitu. Mak komhir Naon komhir teh gara si beungeut oh salair-lair ya disaur ku bapa engasna mak dawala pulang. Aya naon jang? Iya disaur ku bapa engasna. Engat tuh mak. Sapratane pun Dewi Sudiaragen datan niraring komponan datan niratangan teman sumantulingan lagi aku merah pinar Kakang Semar kaulanu unyuk sumangga kaula Sudiaragen ngahaturkeun semua pangabekti ku unyuk panjenengan nyaho sia unyuk geuningannya Kang gara sidikeun dawala sikap-sikap bapa maneh ka makayanana nya ya bapak kene nya kene bibit cimuruan teh bapak teh pedah kamari anu meuli waluh surah seuri ka mah ganeng siapa nyok ieu dangekeun ieu mana dangekeun ieu tapi nu damel kaula nu cik atuh salira teh blak-blakan naon rupiah habis aya kateraos galih atanapi kaula kirang upamikeun ka salira sasauran ulangan ukur jiga kitu pada melan gudat gadot bade sereng amek-amekan tageuning ajarkeun teh emasna sok masean wae ceuk saha saur bapa teu mata teu pisan-pisan jang asap teh aku pamali ka salaki jiga kitu yah dengekeun ye kami teh
sono bogoh geus kalakon rarawirang geus kapenak ceuk paribasana. Kami geus nepungan lebe gara tebus surat talak ku ilaing jang gara pek ilaing gara rumawat kanu jadi inung dewek dek nyingkah ti tempat sarta dewek moal mawana naon geus teu sudi babarengan jeung inung ilaing anu salilana kurang ajar ka aing kalakuanana ujang. Naon ieu teh bapak teh kalebe-lebe kitu. Entong loba carita dewek tengan semet poe ieu jang babarengan jeung ilaing mihapekeun inung ilaing mihapekeun pakaya sanajan baringan ukur sacang kewok jengkol. Geus teu sudi aing babarengan jeung inung sajiga kitu. Tah. Eueuh dinu bakar rumawat ka inung lintang ti ilaing. Masa bodoh aing. Ulah diarep-arep deui datang aing. Sakitu bayaran hutang ku si aing. Deuk init aing hutang. Eta aki-aki. Selebor sama aki-aki teh. Pada usum nguyang leos ninggalkeun hutang itu ieu. Korea ngurus anak meureun. Duh. Ampun teuing jang. Tapi ka kitu kalakuan bapa maneh jiga budak pisan kalakuanana. Tah bet. Surting emutan mah regreukeun, pageuhkeun, ikhlaskeun, galih, ridokeun galih. Memang dina resen dieu bapa teh di mana hiji waktu sok jiga murang kalih kalakuanana. Ngan mak sing uninga kana datna bapa yen bapa teh salilana sok make simul siroka sinir silib sasmita. Ieu. Sasmita mana coy? Cicing. Sasauran teh sok tara langsung. Jiga-jigana bapa teh ieu teh bade milari jalan rupina ninggal kaayaan nagara nu sakieu paburantakna geus mahabuna urang-urang penjajah. Kalayan daerah-daerah kampung-kampung terus jadi daerah tertutup oge dunungan parantos lunta ti nagara cul dog-dog tanggal iga para satria geus ngaringkuk cenah ditawan ku urang-urang penjajah. Saldadu. Aduh. Perantus mahabu mah. Jigana urang teh ieu kudu nyingkikeun dengan baju kudu ngayakeun pemberontakan gitu. Nya. Lamun kieu kaayana kumaha nasib mah jang? Naon dipigalih teh urang nyawah eukeur. Nya. Dagang mah teh nuju. Pan mah teh saban sore oge saban isuk sok ngurilingkeun gorengan sareng leupeut. Oh. Biasa. Ali agram itu ieu cakap tuang kanggo mamad ai keur abdi ona mantong dipikiran lah. Bisa koreh-koreh sok abdi. Nya bisa ngabedog abdi. Ngan saeutik gedena abdi milu rasa tanggung jawab keur ka nagara jeung masyarakat. Eueuh deui alat keur urang lintang ti bang buruncing. Ngan sakitu-kituna hayang nyodek ngandalkeun baburuncing jeung kawani ancur di pertempuran ngabela lemah sai anu dibarengan ku itikad cicing dina hukum agama ancur abdi payus. Bener Kang. Lain abdi sanggup ancur dek ngabela agama, da agama mah lain belaeun. Agama diturunkeun ka dunya ku Gusti anu kagungan teh keur ngabela manusia sangkan salamet. Jadi lamun aya jelema dek ngabela agama eta salah. Sabenerna jelema teh cing salamet cicing dina rel hukum agama. Sakitu. Sabab adil jeung bener teh lain belaeun, tapi manusia teh wajib nangtungkeun bener jeung adil. Ngungkulan nu kadoliman, ngungkulan nu kamurkaan, ngungkulan nu kajahatan. Sakitu. Ya saeni wa nya saeni. Cicing sia. Gitu ya, Edun. Itu manehna mah. Ai Edun teh naon? Pedo. Barang saweg germagan. Salmira marja. Eca nira pakunaman satur sadikan tunaku bapa lurasmar ku dapawana. Sapratane pun wadya bala tentara Jin nyata para Kurawa. Anu dipingpin ku Aom Kana Setra milah kasepuhan Resi Komayana suluk ngajorak Katmaritis. Nah untuk teh dek hujan deui kitu. Bisa jadi.
angin puyuh juga euy Mantep. nya Semar ulah kaget ya kaulah Semar iya imahna teki laras ieu Kasep Semar ulah kaget Semar tarik-tarik teuing sia Jauh we. saha teh nya dahlah ulah kaget ya kami ya Sahajang aduh dorna mati astina saha dorna jeung bangsa-bangsa jin itu aya buta Abah ada dia batu eta supaya ngahuntuk karang mingker imahna Semar batu iya henge Ya, ini mantap. ai ulah kaget nyai cepot tawara ulah kaget euy aduh nyangakeun haturan pulang haturan nuhun euy nyanakeun katuran tamu nuhun nyai imah tepi ka oyang kieu imah Ingeun jeung pamikul. ulah kaaduh nyawa geulis kawanti-wanti enah napi Pupusi Rama Tutina geningan Nangka kuning Salajengna mah Hirupkumu jeung sasama Hirupkumu jeung sasama sing apik budi parangi geuning Sasama si manis budi parangi kaget kelera ingkang prapta Dabaya lagi aku ngarakang Prapta ingkang kelera penara Etas. nyai sudiaragen anu geulis mojang desa anu lenjang ulah kaget ieu Mang Tiso kalima geulis tapi nodamel ngahaturkeun khaturan sasumpingna kasepuhan Maha Guru Tiso kalima nuhun nok Loh. nya marukana mun teu demplon Kasep wow Yo.
Waduh ya anak kidorna aduh tepi ka eta rarai ngadaun seureut jiga Elvi Sukaesi pisan ieu. Jelas gitu jika Elvi Sukarsi mah. Nok neng serang. Ulah kaget ieu geulis. Katuran sasumpingna Nyuhun nuhun. Aya teh bangsa naon? Ieu nya Raja Kuuk kitu euy. Aing kan nyaho teh sama Nya. kitu nya. Bapana si Daru ieu teh. Weh, Haturan tatamu kulan kalayan maha guru teu kantun para santana. Nuhun da wala euy, nuhun. Ieu teh jelema naon? Tah ieu teh anakna Semar ieu teh. Waduh aya eta teh irung cukang teh teh. aduh. Tapi kan gitu Kang da. Tapi kakieu nasib aing aduh disebut cukang. Haturan sun. Cepot nuhun euy. Ulah. Wah, itu mah jiga itu diiket. Aduh. Yeuh, edun ngomong teh. Eta ku dingin tiis wae. Ngomong kemana karep ngahina sering selebor sia. Ulah kaget aslinya. ulah kaget aslinya. Cuy. Ai tangtungan apa ada kita pi beungeutna buta kabeh teh. Tepi nordama unyuk sumanga purwa mahaguru kesarawuh rurumpahkeun kajaba musakireyodna. Aya naon ya teh aya pikersana naon sangat kaget. Aya naon ieu teh Gusti kula mun guyan gayun ieu rompok deuk runtuh. Aya naon ieu teh sepuh teh sun nyapuh. Nyapu. Ya antos sun purwa sepuh sumping nyapuh. Iya ya. Ai Semar ka mana? Bapana barudak. Nya. Daya bapana barudak teh parantos luntat ieu tempat. Nah ka mana? Caritakeun dawala. Dawuh ti malan nguningakeun sun pun bapa teh name pisan angkatna teh. Heuh ka mana? Duh kada wawartosna mah cenah moal balik deui bapa teh ieu teh. Weh, Kadangu kasep. Waduh. Nyarareuna. Nyarareuna. kasep Nyarareuna. 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 Naon Kang? Sugan teh lain tukang eben. Kang teh. Sugan jadi tukang ronges. Nah. Lain ronges orkes gitu. Nya aing sing bente satunya. Asa kabeneran teuing cu. Tepi nordama naon ieu teh maksad kaula nu Kieu nyai, kieu cu. Kabeneran ku eueuhna Semar sategesna mangdeuk mere nyaho anu jadi pupuhu ngawasa di nagara Amarta teh nya ieu pisan Aom Gana Setra putrana Nyi Putri ti Setra Gana Mayit. Anak permoni teh ieu teh. Waduh, Rek gede nya Kang eta budak lu. edun euy. Ayo teh murang kali teh kataji ka pati-pati ku hiji putri wedalan desa nyata aya lian nyai pisan cu. tobat. Awas mimiti mah ieu. Sanajan bari nyai geus ka pigarwa ku Semar nanging nya kitu. Ieu budak teh masa moal garwaan lamun teu ka anu geulis taku kituna asa kebeneran. Heug syukur bari kanan boga salaki ka Semar ngan ukur sangsara. Sare dina kasur kalaras. Bari jeung dahar sore teu isu. Tah ieu nama nyai geuraprak geura sumujud ka ieu pi panutaneun Raden Putra Aom Gana Setra. Yai baka ditikah ku urang piknik ngurilingan kebon binatang nyai. Doh. Urang lalayaran dina gebrok nyai.
rakit bilang kawan orang mah. Nyai bakal ditika ku nomor sabaraha selop geulis. Dawala Abdi mah cik atuh sik jang kaosain ka kolot wae. Wah mah terima we kanya duitna dah sokanya Nah, tuh teh. kadar lamun madep ditika asong kene ka abdi ge kitu masih kena ragasan kene kitu Teh. kitu Sok usaha heula. Dawala dawuh ti malan punten seung ai naon ai seung 1000 nuhun kahartos sakumaha maksad pakarti kan tenang dek masing dek masrahkeun atawa dek halangan yang ieu bapa maneh cu Loh. dia aku anak ku bapak cu So, api-apieun teh Kang. nuhun apih kulan Ya. Ha, api. oh saperkawis ngahaturkeun nuhun kana tawis kaweningan kalih nanti kitu sunda pun bapa parantos daya tanggung jawab namana kitu oge pun bapa teh parantos teu sukaeun teu bogoheun kitu Lah. bener cocok euy terus tuluy nanging dina resan dieu sateasana pun bapun biang kasangakeun ditikah ku ieu aom pibapaeun abdi neme lalu gina ieu pertikahan lamun seug itu jelema nu diiket geus kojor tuh Nah. sia to itu kunan ceuk da eta jelema tukang ngahalang-halang teh ulon-ulonna teh tadi anjing-anjing geus aya anu bade ngemileuleukeun ka pun biang anu nyiar balingbing ka dieu Ya. nah da itu tuh nu amuk-amukan teh di dapur Apana tuh? piring posen genep kentob coet 2 peupeus Duh. coetan saha tuh si itu anu beureum galinggem Ya. So matang. si eta anu burahay samoho ta eta kaulanu ta eta anu pesek irungna Ya semua besek. bener sih yeun eta mah dipercanten wae nuhun cenah henteu nuhun eta kumaha pamadegan si lain pamadegan abdi mah kieu lamun seug abdi geus ngajolopong wujud ditinggalkeun ku nyawa Nih. ngabal banusan ngalunsar tanpa harga tanpa nyawa tanpa roh sim kuring deuk papasahan masrakeun pun biang Ya. tapi lamun sim kuring masih kena ngajentul hirup rasa jeung wujud masih gulung garang jadi hiji anu hiji hantu leungit anu dua terpasea tangtu eta idangan teh jeung turupna Masih. Yang maha. sing mana si ngomong ieu mah kieu lamun abdi masih kena bisa ngiceup bisa ngarenghap ulah wani-wani ganggu gugat kepada mamih saya ini sabab mamah ini indung saya Nih. jadi biarpun ditinggalkan sama papi saya yang akan edun-edunan di dia saya Ya. Bentes kangling. tak itu kan kadabi lamun tos ngajolopong ieu dina pasaran ieu jelema tak kitu ieu barudak anu ngahalang-halang teh kaulanu. ai kurang ajar sia salah tarima aya kadua narimakeun bakal dingeunahkeun iya apa boleh buat kalau tuan-tuan akan mengawin kepada indung saya ini kepada mama Iya. saya akan pasrahkan apalagi saya sudah mati ialah sudah ngajolopong tanpa nyawa bolehlah mau di kiri mau di kanan mau di kade mau di kenca boleh Babat. aswada mah deun angir jarana iya dak wah cewak isu welek moncung hirup
Astra Jinga pila kadar sagede bulu mata sia ditewak. Astra Jinga dipun tewak ku kana seda lajeng dipun balang kumalayang di kekanawiatiannya Santi Megawalak. Isuk ning paketo Astra Jinga bakar ragrat di suwiji padepokan. Nyata ti payunan Mahapanita Parta Sakti. Dawala sami dipun tewakku Mahagana Setra lajeng dipun balang sami-sami kumelayang di kekanawiati mangkehing bakar ragrag di saluhuran Panyara Setra Ganawmayit. Mangke bakal nulungan ngaluarkeun sadaya tawanan anu aya di pihak Panuju teh cocok. Panuju sia dua nana cing kaloleab kitu. Terus gitu mau aya panghala. Si Astra Jengo jeung si Dawolo. Ragrag sia di leuweung bakal dihakan ku satu leuweung nyaeta Meong Cong. Ragrag di lautan bakal dihakan ku satu laut nyaeta satu bocok. Ragrag di lapang badminton huluna bakal katinggangku. Ragrag sia dina tukang mie mener kana piringna ngaringkuk dina piring mang. Ragrag di sawah sia huluna dipacok manuk belek. Ragrag sia kanu keur ngaramet mener kana bujurna disampakeun bek. Ragrag di kota di alun-alun dina sisi emper bakal ningang babah bong. Adar sia aki dorna. Iya kasep. Sudiragin tangan. Iya karya lupanya tewak. Wah. ya wis pinasti kersayang wede mapan baya kena larakan tinulis ampun keing kawalan Astra Jinga anak majang Kaniaya anu kaya papadana bapana barudak ketika daya pisan ras-rasanana tepi tega ninggalkeun anu jadi pamajikan jeung anak kaniaya sang makhluk suwung nu unggul manusia teu kumawasa ya musik saliring saliring dumadi obada upamana umat ulas kanjong jonan si
Bapak nampar udah kan aya ninggalkeun tina mangsa aya riwayat nyuri setan sumramah asal jinga anak majang muga-muga awak maneh cing salamet dawala Kakang Semar kan aya anu kaya papatana kayak mau tunjuk itu mah yang tibatan kaula boga salaki kadenawa leuwih hade ancur tutungkuran kaula mah boga salaki deui hinga teu babarengan jeung bapana barudak anu satia Kakang Semar ya kaula Kakang Dudiri dihin pinasti ningang kana tutusan menak tungara bae na hukum ulah ti mana mabiki hanya kadar hirup ketungkul ku bingung badan teh tamah tungara badan teh tamah tungara wis kena ihin pinas kelakang anus kang mapan bayang Nalarang tinulis ngersing penggalih awur lami Dewi Sugyaragen nangis aluk-alukan tina sana pentangkal kiara luntak ti pakuwur dang ngandika umat teuing tepi kaki nanasiban kumaha teuing anak king astra jinga katut dawala dan ieu mah dawala astra jinga Kakang Semar tepi kataya pisan ras-rasan ka anak yang pamajikan kata wis dia kanya beuna Allah pisan kanyahna tepi kataga ninggalkeun dina tengah-tengah anu sakieu kaheboganana ampun tenan surakana batur ieu keur seurik ieu tewak aya bieu
ngagukuk ginahana pun tangka kiara tapi barang di deketan lengit tanpa hilang tanpa kerana. Aya oi, tu aya. Ka mana? Ical. Wah, Kada balalotot teukuhan teu siap panon teh. iya kabetan mah tuh. Benas di kersah yang wini. Dewi Sudiragen memang sanes istri samana saestu sing madu trahing kusumah tetesing antana wirih. Trah dewaning kamanusan nyingkahkan pangunagna urang-urang din anu disesepukan kumaharsi komayana disalbakeunana. Watek wantos garwana Semarurah kuda pawana istilah teu kitu-kitu acan. Sanes istri anu sepi pangarti tuna tina luang nanging pinuh ku panguru. Lajeng bae Dewi Sudiragen meremkeun sotsana. Panangan sidakep istilah rap sidakep sid nuku tunggal mateni babahan. Catur dia. Catur nyata ning carios. Dia ngenangen silokaning amunta menta kanu kagunganana amintu mutu laku anu opat. Soca dikantunkeun awasna cepi dikantunkeun danguna lamai dikantunkeun lisan pangamung dikantunkeun angse. Angin galih anu merdih kana welas asihna Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Dewi Sudiragen leungit diri sayakti ical warna senyata wanita. Dadia swiji satria pinilih tanding bercahaya gilang gumilang lir dewa kamajaya lumusur ti kayangan. Percaya sekarang mawawan merasa kaya Sekaring wawan tegaji damar ya menurut saya sekarang wawan nategaji damar-damar dan nerakan salin busana kan lagi dangu-dangu hangan di Dewi Sudiragen robah rupa robah sikep robah sorak mangkaten pengalika. Kakang Semar tepi katega ninggalkeun anak pamajikan bari jeung aya dina tengah-tengah kahebohan mahabuna urang-urang penjajah. Jigana wae sok wajar lamun diceritakeun ku barudak tadi yen Kakang Semar teh aya dina Gunung Nasimu aya dina Sagara Siloka istilahna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam. Bisa jadi luntana teh teh pikeun nguji kana kasetiaan kaula. Hiji setia kanu janten panutan sifatna Kakang Semar. Kadua setia ka nagara jeung masyarakat. Katilu setia ka lemah cai bali gesang ngajadi. Sanajan bari pangawakan awewe kaula. Moal tega nagara paburantak masyarakat aut-autan. Mohon. Sok komo ditinggalkeun ku para pamimpin anu mangsa kiwari cul tanggung jawab. Bocah-bocah dah. Ulah. Mangsa kiwari kaula geus jadi lalaki. Mohon. Payus lamun kaula nyingkilkeun leungeun baju ken sakatuhu pikeun pitanang nangtungkeun bener kalawan adil ngungkulan anu kamurkaan anu kadoliman jeung anu kabiadaban. Oh, leres gitu.
nyonyolkeun diri dina marganing perjuangan wajar lamun kaula sebagai sifat awewe tapi mangsa kieu bentuk laki payus lamun disebut perintis kemerdekaan Iya ulah baca bulan ngan digana wae robah sifat robah ngaran benar lamun kaula make titel Bambang moal ngewa kira-kira na oh nya langkung utami nanging naon hartosna Bambang we bulan teh hartina Bambang mohon hartina Bambang teh hiji satria wedalan pasantren anu tutas tina didikan ilmu panemu jaya kewiyayaan didikan latihan rohani katu jasmani oh Bambang naon ieu nu pantos ieu anu payu seh bulan anu saimang sareng kayan wujud gitu kumaha lamun make ngaran Bambang Kuda Pargina Semar Bambang Kuda Pargina Semar oh igana ieu ngaran nu leuwih payus teh ieu kan tenang imang kama kaula baka patanang kiwari nyungsi anu jadi salaki bari jeung nyungsi dunungan-dunungan anu lunta teu kantun kaula baka nyungsi jongkotna urang-urang penjajah iya bulan ancur payus ngabela lemah saya pribadi oh ngasasana kaula mampa hayang nyahodeg masakan heula kakuatan si Gana Setra jeung urang-urang Kurawa Wang Kurawa hayang majah wah eta saha ditongok sahaya kaula Bambang Kuda Pargina Semar urang mana kaula besi anjeun teu nyaho lanceukna sudiragen abdi kaula dibeberi ku anjeun aya disuputkeun ku kaula aweuna bakal bela ka sudiragen lintang ti kaula wah ai aom pahan wajah bala tentara sadaya dipur perangan nanging daya nu mampu kaungulan aya di Kuda Pargina Semar upina bae lalampahan ulun umul seri kahiji mung dugi ka dieu muga-muga kapayun dikeresakeun antos panyambungan atanapi seri kadua ulun umul volume kadua hapunten anu kasuhun ieu swanten anu di citak langsung ku SP Recording pamungkas pihatur Kemang Tentik sedang tutup lawang Sigotaka